bala-bala jeung gehu atau sangu koneng. Ari bek teh nemu resto yang kadaharanna teh ala boleh kayak gini tapi harganya teh murah pisan we deh 28 ribuan aja geuning ieu teh. Oke jeung nyobana teh ngaranna teh naonnya bek kecikeun lah pokona mah hese ngaranna teh. Orang dislogan teh alas sia beli bener-bener ngana kieu seger deui. Kumaha ini ngaranna si morning truffle scramble ya teh pokona mah geus geuna pisan barudak. Si rasana teh bener-bener creamy pisan komo deui lamun dibandingkeun si rotina mah. Jelly asinna teh waduh kan. Teh mending ngana pisan. Aduh kan ieu si kadaharanna teh bener-bener fresh cantik terus mewah deui. Geus puguh bari jika mah anu make kuasong siga kieu teh. Anjing 50 juta kali barudak kieu teh mending ngana-ngana teh. Fix ya mau sarapan di dia mah bener-bener beteng teh ngeunah moal punghak gitu. Lamun ingin sarapannya pakai roti anu nyawi mah kalau mau di sini juga ada roti sama pesinya dari Tarale Bakery. Mimiti anu asin, anu amis, pokoknya mah segala aya sia-sia teh macem-macem terus unik-unik. Barang di slogan teh alas, si roti teh bener-bener lembut pisan, selembut awan ieu mah. Urusan di koroma